di berbagai kitab karomah Tuan Syah Abdul Qadir dicaritakeun terutama dina kitab Tafrijul Khatir. Ya awewe datang ke dokter bebeja hayang boga anak diperiksa ku dokter lalakina awewe na cek dokter ieu mah moal boga anak mandul. Panasaran datang deui ke dokter nu lain periksa deui tetep hasil medisna menunjukkan mandul dari kedua belah pihak. Mendatang ka kula mah gampang. Pogatan sia kawin deui coba jeung nu sejen. Boting salaki sia letoy. Coba babari orang dokter lain naon lain itu. Tapi jangan mah datang deui ke dokter, cek dokter diputus tetap mandul. Geus 7 dokter kabeh menyatakan mandul. Urut ka tukang urut, cek tukang urut ge ieu mah tanda-tanda boga anak. Geus sababaraha tukang urut datang leuh cenah iku hayang jasa boga anak kabita, jasa di dunia atuh bisa seserian jeung anak maot mun anak soleh bisa ngadoakeun beuh indah amat ieu boga turunan tah ang datang ka Tuan Syah Abdul Qadir sakinna ja geus masyhur jasa naon bae nu dipenta ku masyarakat sekitarna pasti jasa diijabah nu teu diijabah sebab nyana mah hirupna ieu jang talang dada manusia sekitar nuswa kabeh henteu mementingkeun diri boga korma hiji mun nyana lapar batur hayangeun dibikeun bae kajen nyana mah teu dahar kos urang persis Perancis ya Allah etalah mementingkan batur orang malaik atuh memeka batur urang heula aja kira nya batur nyaplek urang henteu ye atuh naon kos nu bener teh urang mah kos ngomong gitu teh kos nu bener henteu datang ke Tuan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aya naon ieu abdi rumah tangga geus belasan tahun periksa ke dokter geus 7 dokter menyatakan mandul moal boga anak diurut geus menyatakan mandul tapi abdi keukeuh hayang boga anak abdi papang doakeun bae ku Tuan ka Gusti hayang boga anak ya tungguan Tuan Syekh langsung sholat asup ke alam gaib dina sholatna langsung hasilna nyana ngadoa ka Gusti hasil doana Abdul Qadir deuleu di Lauhil Mahfuz barang di deuleu di Lauhil Mahfuz tulisanana mandul mandul itu bogaan nyana sholat deui ka Gusti ngadoa deui ya Allah ya Rabbi abdi mah tidak mau tahu doa pohara aja sih abdi mah ieu moal bosen ja Gusti mah sanajan geus nuliskeun mandul ge maha kawasa nang nulis Gusti atuh dirobah ku Gusti ya bisa tetep abdi mah hayang supaya eta pasangan dibere boga turunan ya Allah ya Rabbi. Abdul Qadir tanggah ka langit tangga deuleu di Lauhil Mahfuz tulisanana tetep mandul salat deui nyana ngadoa Gusti abdi mah deui hayang ge eta dua pasangan teh sepasang suami istri mudah-mudahan ku Gusti dibere turunan. Abdul Qadir coba tanya ke malaikat begitu kadeuleu ku maneh
Lauhil mahfuz teh ka malaikat bebeja Abdul Qadir geus ulah maksa-maksa deuleu tuh di Lauhil Mahfuz tuh tulisanna mandul kaopat kali 5 kali ya Allah ya Rabbi ya dimayang ningali kakawasaan Gusti coba Gusti mapan maha kawasa pangrobakeun ta tulisan teu kira-kira tengah doa Masya Allah kagedep kali begitu kegenap kali guys Abdul Qadir ulah ngadoa deui atuh terus-terusan sia ngadoa ieu guys pejakeun gadawa we dibere anak gitu tuh deuleu di Lauhil Mahfuz barang di deuleu 7 anak sebab sia bisi ngadoa deui cenah 7 kali ngadoa 7 kali dibere anak ngan bejakeun sing hade kitu nya kudu menghormati wali Allah sebab wali Allah lah anu bisa maksa ka Gusti ya kan berelah nyana taneuh dicokot di hareupeun imah dipuntel-puntel leutik segede korek api tenden dia diliongtin tenden diliongtina nya geus ieu syarat ulah dipiceun nya muhun tuan alhamdulillah sakieulang teu diberenya hos sabaraha nama anakna ngan dah balik we ka imah langsung balik ka imah jana biasa sosonoan jeung salakina teu lila langsung nyirah teu lila langsung karasa reuneuh 9 bulan borosot nyalahi bungana luar biasa dibawa ke Tuhan saya alhamdulillah Tuhan ieu hasil doa Tuhan teh ieu alhamdulillah tuh geus segera urusnya kasep nya halimpu bagus ka orok lalaki meunang 40 poe reuneuh deui deui jara terus 9 bulan lahir deui dibawa deui ka Tuan Syekh langsungkeun deui orokna lalakinya kasep luar biasa wah urus cek Tuan Syekh diurus meunang 40 poe reuneuh deui terus bae kemarin datang ka 7 bunga tetep jara ge bunga alhamdulillah cek dana bu pahara jasa ngan nyana bari kieu bae aya mah berarti lain doa Tuhan saya aya loba kieu mah mun hiji mah berarti doa aya mah berarti cuman tertunda cek nyana lain doa kos kieu mah berarti ieu mah atuh tertunda bae ti Gusti berarti kamanjuran Tuhan saya tetep encan terlihat sebab lumah anu kajadian zeknyana datang ka 7 mah berarti tertunda ieu mangan pas ka ditu pas memang bener-bener haju naon gitu deuk dibere geus bae eta liongtin teh anu tadina dibangga teh dipiceun ku nyana ka juru imah tah lain doa Tuhan saya langsung harita keneleng nyana ieu pinsan begitu pizan ngadengi suara jeritan horeng anakna kabeh sirahna kaluar getih pae kabeh 7 maot langsung nyana hudang dihudangkeun ku salakina begitu hudang nyana nanya aya di mana ieu wah beda cek salaki berarti aya nanya aya di mana mah ieu leng-lengan leng-leng emang tas di mana sakina tas di akhirat ambo jawa amat lalakon tas di akhirat segala Ges diberi minum terus sadar begitu sadar eta anak 7 ngabaris jadi mayit kabeh nyana langsung bentak langsung molotot
ieu saha deuk dibejaan ku salakina atunyana ge karak cager asana mun dibejaan pisan beneran modar ieu mah ieu teu dibejaan atuh ja emang ieu geus aya di hareup ngajajar kabeh 7 cek salakina coba bae tingali tama mait saha barang didolo sirah getihan kabeh beulah kuluna ya ieu mah anak anak kok ieu tidak bisa ngadadak maot sakaligus haju kula ge pinsan pohara jasa cenah aya naon salakina langsung mamawaliong ti neng ieu jimat ti tuan sete ieu ulah ditoler-toler coba ge coba pake heula pake pan urang boga anak teh sababna ieu coba pake dipake deui kunya coba bejadi ka ditu ka tuan saya bebeja ieu tas noler-noler ieu jimat bebejanya terus dibawa ka tuan saya bebejanya bahwa di jero hate malik teu percaya lantaran ieu anakna lain hiji mun kitu mah 2 padahal 7 berarti ieu seolah-olah lain doa tuan Syekh tah kungsi noler-noler tak ieu leleong tin dipicen ieu dipakekeun deui ku salaki abdi mah hiji abdi hayang cager kadua anak abdi atuh nu parareh supaya hirup deui ambo cek tuan Syekh pamenta ku pohara sia mah tuan Syekh langsung salat deui salat asup deui ka alam gaib munajat deui ka Gusti cek Gusti Abdul Qadir bejakeun ka eta awewe ieu teh boga anak hasil doa sia kahiji kadua kawali-wali nu mana ge ulah sok api lain jeung ulah sok noler-noler sebab aing geus janji saha jelema anu nganyerikeun ka wali aing teu percaya ka wali aing jelema eta ku aing di peranganana cara aing meranganana disiksana ku aing kaum-kaum itu percaya ka wali-wali aing bakal disiksa cara nyiksana ku siksa aing jageun katua kutuan Syekh ka anjeunna ka eta awewe langsung cerik cai mata unggal lengkah netes ka handap bari balik bari netes tobat ka Gusti Allah datang ka imah anakna keur dalahar etanya nangahaneng we kieu Masya Allah kakarek dirinya nyana percaya kada keistimewaan karomah Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di pohara jasa ya Allah pernah ka kula ge anu maksa maksudna lain boga anak hayang maksa hayang nyandung bapak hari teh maksud kitu wa teu kudu maksa tuh si asal boga duit mah nyandung ka ditu bener nyandung beneran berarti doa aing diijabah ya Allah ya Rabbi tah ditanya Tuan Syekh Tuan si karomana pohara amat lamun daek kaula karomah ieu mun daek geus moal kawadahan ngan kula embung embungeun nya mah boga karomah sebab karomah nu paling hebat mah kamuliaan nu paling hebat mah teu karasa setiap mukmin boga karomah kabeh ieu urang ke boga karomah ieu komo MZ mah almarhum mih karomah hebat MZ mah lain mukmin mah mih ge karomah tah mukmin kabeh ngabogaan karomah ngan teu karasa kurang teu disyukuri karomah ti Gusti Allah urang ieu dibere iman ka Allah hiji karomah teu karasa saenggeusna iman urang teh dijadikeun jawara ku Gusti Allah lain karomah tah mah blon tah mah balik tina ngajawara kuari taubat ka Gusti Allah ngaji salat munggah haji eta karomah lain leutik-leutik karomah
lain letik-letik karomah tah jawara babalik nu tadina mawa cimplong kuari nyana mawa kitab. Aduh emang bawa kitab? Iya. Emang bisa baca? Ya kagak. Itu juga bawa, iya tuh supaya kelihatannya itu bagus aja juga. Waduh, jadinya nyarupan ka kiai mau kitab. Eta karomah. Teu karasa. Mukmin anu bisa istiqomah dina ibadah eta karomah teu karasa ya Allah ya Rabbi. Jadi lain bisa hiber nampak sancang dan lain sebagainya. Bisa asal dul zuhur berangkat sholat, dul asar berangkat sholat, dul maghrib berangkat sholat, isya berangkat sholat. Eta karomah lain letik-letik. Teu karasa tak ku urang mah, urang boga pamajikan nurut ka urang, boh karomah buat eta mah tah. Pohara kan tetangga urang ngopan boh diparahan bae ku pamajikan, aya anakan mah terus ngan dimarahan bae. Ieu mah pamajikan nurut ka urang bisa istiqomah ibadah ka Gusti Allah eta teu karasa tak karomah. Ulah ngitung-ngitung karomah nu macem-macem eta tah ya Allah nu bakal naon nyambungkeun urang jeung Gusti Allah. Setiap jelema nu salat geus eta teh pokona mah bakalna kagaet eta teh ka surga. Ulah hese-hese Masya Allah ya kurang diuk di majlis hareudang tah hareudang eta bakal ngasupkeun ka surga. Mantap ulah cok cicing di handapeun kipas hareudang. Aduh tapi surga yang loba jasa Masya Allah karomah teu karasa tah karomah teh kos kitu. Nah iya orang bakal ngaholan raja para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Lain di dia bae Jawa Tengah bareng Jawa Timur di mana dia tuh di Malaysia kemudian tuh di Birma anu araya tarikah terus di dunia bagus pugu di Irak kemudian tuh ayeuna di Pakistan di India dunia tanggal 9 deh pohara jasa. Lain lalagan tanggal 9 mah pohara lobana di dunia. Entak turunan-turunan Tuhan saya orang lambat saya itu bisa. Sebabnya menghadiri mas di tempat-tempat gitu anunya nangis diundang. Iyalah karomah Tuhan. Geus puguh tamaya awewe anu mencintai Tuhan Abdul Qadir kemudian boga anak parawan gawena eta anak teh ngan sakadar ngalasuluh lantaran di pakampungan orenganan nyana diincer ku seorang pemuda anu dangkal deuk dizinahan nyana teh memeh deuk dizinahan teh dikitu ngaranna ditanya heula artina ditanya tadek embung dikawin ternyata embung nu mantak embung lain teu bogo lantaran hayang nu sarua nyaho ka Allah nu ibadah sementara lalaki eta mah atuh kos kitu dangkal kurang pati ibadah embung nya diintip ku eta lalaki rahasia kaleuweung rahasia kaleuweung pastina waktuna nyana ngalasuluh antara gunungna ke sorangan baik sampeurkeun ku eta lalaki cekel langsung bawa ka sisi gunung handapeun batu nu ngeunaheun rada tiis diporosotkeun kabeh didangkakeun wah ditanaga awewe dibekem langsung kunyana ditumpakan eta awewe geus ngadoa macem-macem doa ti mimihna kene ti bekem kene ngadoa ka Gusti Allah can aya ijabah babacaan Quran dan lain sebagainya can aya ijabah artina encan ku Gusti teh can diijabah tapi terakhir begitu manehanana ditangkep ieu geus mamam aduh maksudnya geus lempeng jasa gitu
tinggal nembakeun doang. Masya Allah nyana ngajrit ka Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ya Allah, Tuan teh boga wali, Tuan teh boga wali Gusti ngaran Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Abdi teh termasuk salah sahiji anu cinta ka anjeunna. Dengan karomah Tuan Syekh abdi nyuhunkeun kasalamatan Gusti. Kabeneran Tuan Syekh teh keur ngalawudu. Artinya ngadenge jeritan Tuan Syekh ngadenge jeritan kieu. Oh, aya nu ngajerit salah satu muridna langsung bakiak dicekal ku jana dialungkeun teng. Alah batan bom atom. Jeger wae kena tarang ngaguling langsung. Hiji deui dialungkeun. Kena dada deuh ngagoleh. Teu kacaritakeun ku kumahana. Salamet bae di dinya. Begitu salamet langsung make baju deui, langsung make kutang dipake deui gitu. Salamet cek jana alhamdulillahirabbil alamin. Beres bakiat dibawa ka imah tidinya langsung manehna hayang ziarah. Cinta mah cinta ngancan pernah manehanana datang. Nah ieu datang di pakampungan anu jauh wagila manehanana ieu orangna orang Mesir ka Baghdad jauh jasa. Lumpang langsung lumpang ya berbagai cara kendaraan dan lain sebagainya datanglah ke Baghdad pas keur pangajian. Begitu keur pangajian nyana datang mawa bakiak disambut ku Tuan Syekh kadieu teh cenah bakiak nu kula kadieu Waktu jamaah ribuan karita kaget KKI datang-datang aya awewe tur mawa bakiak kumaha mimitina. Eta lah dongeng langsung si awewena bahwa kula teh diganggu ku hiji lalaki gitu. Nah ieu tanda bukti ieu bakiak mah. Masya Allah. Iyalah Tuhan saya mentak kamari waktu keur perang Irak Amerika dibom terus. Tama bom nyinghai dan nyingsai. Nyuai teu bisa ngabom makom Tuan Syekh Abdul Qadir. Aman we kamari kula ka ditu eta mah majlisna utuh, makamna utuh, pangutuhna lain teu dibom malah masyarakat kadarinya asal aya bom ti Amerika breg asup ka dinya. Aman tenang di jero mah eta bom luhuh wah dicecer terus mentak. Dakwahna para wali manggeus maot ge terus bae ku gara-gara ieu terus dicecer teu kena ditelitilah ku para pilot kepala tentara Amerika akhirna lain hiji 20-an bahkan ratusan nu asup Islam. Kitu wali mah dakwah teh geus maot ge dakwah terus ngislam-ngislamkeun jelema urang mah keur molotot ge malah urang kabawa ka ditu. Malah urang ka bawa ka ditu sia aya orkes sia ulah sok nongton we goblok sia ulah haram sia mah haji ka mana aing anak kalau ka ditu sugan aya di ditu di mana di ditu orkes tolol tak budak teh bebeja deui ka aing jo di ditu na kebal ditolol tak haji dakwah si kos kitu bebeja dengan anak korengnya dengan birit biduan hese dakwah ilah Tuan Syekh Abdul Qadir Masya Allah karomahna nu pohara jasa eta teh jelema kitu anu pernah nincak majlis kaula atau liwat majlis kaula eta engke ku kula bakal disalametkeun jaga di akhirat. Ya Allah ya Rabbi man marra majlisi cek Tuan Syekh Abdul Qadir saja loba anu pernah liwat bae ka majelis liwat doang geus kukula ditulungan di akhirat liwat doang. Aya kan poe minggu urang deuk nyin majelis Tuan Syekh geus teu kudu zikir liwat cukup geus sakitu doang beres. Sia kudu aing liwat doang dititahna ge asal ka aku murid bae geus beres. Ya Allah ya Rabb ikaromahna pohara jasa. Ya Allah, jelema maut begitu maut ka impi ku anakna keur ngojai di neraka. Bapana ngojai di neraka. Udang, tias si anakna.
langsung cerik datang ke tuan Syekh. Aya naon? Abah maot. Atuh abah maot sih geus lila. Geus aya mah meureunan 7 poe mah. Kunaon kaimpi ku abdi? Kaimpi kumaha? Keur ngojay di neraka. Bapak maneh pernah naon kitu ngaranna pernah milu pangajian jeung kula teh ya di tempat-tempat kitu riungan majelis henteu pernah nya nama. Pernah ngadaengkeun ngaji kula teu pernah nya nama. Pernah wau henteu nya nama. Nyaon teu kangarani ngaran nyaon henteu nya nama teu nyahoun. Gawe naon bae tuh Bapak sia. Raja saya tuh ampura bapak ulama aduh geus teh nyaon naon atuh pates kana neraka ge jantuan saya tapi tetep banyak dulu di neraka ku nyeri jasanya na digodok ancul-anculan tanuh nu panas abdi beuteung asa sugan sakanya hosia bapak siap pernah henteu ieu datang ka majelis henteu nya nama liwat mah pernah ge lain endek ngaji ngudag ontak. Oh pernah liwat udah gonta langsung tua lah langsung nyana sholat gitu sholat asup kanu alam gaibna menta ka Gusti murid abdi pangjalametkeun Mang Anu tak nu anakna bebeja kabeh salametkeun Gusti cak Gusti pantama lain murid iranya jadi murid sia ngaji teu pernah nyaho teu pernah ngadengekeun teu pernah wau henteu irah jadi muridna ngamajelis teu pernah eta Gusti janal ngudag kota liwat ka majelis abdi eta ge murid waduh cek Gusti Allah geus atuh disalametkeun teu ekos kitu murid mah langsung isukna ngimpi deui geus aya di sisi neraka geur kieu alhamdulillah bejakeun ka Abdul Qadir cak bapana dina ngimpi hatur salam gitu waduh aing nu lamun lain ku nyana ieu aing rebek cenah jandaka tah jadi nyana ngudag onta doang liwat murid keneh bae boh atuh komo urang mah poe minggu liwat atuh geus murid be pokona mah nyana teh ge jana aya di luhur neraka kieu can puguh ka mamanana eta tapi geus diangkat ya Allah komo urang mah cinta ka wali Allah subhanahu eta cenah Muhammadiyah versi teu percaya dia tuh jor bae sia-sia aing karasa sia geus modar sia kitu bae ulah hese ulah mikiran Muhammadiyah versi Wahabi urang ku ari dia geus jelas dina Al-Qur'an ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun kitabna geus jelas jasa eta mah teu percaya atuh teu dibukakeun hidayah bae ku Gusti Allah sakitu bae meureun kamulyaanana ai urang mah alhamdulillah percaya ka Allah percaya ka Kangjeng Rasulullah percaya ka aulia-aulia Allah subhanahu wa taala oh karomahna geus pohar jasa Tuhan saya jelema boga anak hiji-hijina nya kasep nya pikarespeun manehanana ilu ngalalau ka laut pas datang ka laut ngaguling parahuna acak-acakan di dahar ku laut inting-intingan informasilah ke mana bahwa anakna ti keleboh peak geus teu bisa ditulungan deui tengah laut cerik datang ka tuan Syekh minta disalametkeun anak abdi ya tuh geus maot papan kumaha cenah geus takdir abdi ge cenah takdir mah takdir bae tak ya kos kituan teh sarua kos di urang nasib bae cenah teh nu bodoh ngaranna ge atuh iki nu datang ka tuan saya nu barodo nu pinter mah masa atuh kitu aman bodoh anak hiji-hijina keur mejeuna dipake karesep ku abdi maot di mana maotna di laut haju hayang hirup deui kumaha sia yang hirup deui geus mah menta bae mah coba ka Allah maksa pamentak aya geus geura balik bae tuh ka itu geus aya di mah aya geura balik nyana ka ieu mah bang di deuleu jajan aya nyana nungguan balik deui ka tuan saya tuan can aya jagenna di mana can aya encan beureum tuan saya geus geura ka ditu
balik aya ge datang ka imah keneh mah datang deh tuan sok halalaga abdi atuh akhirnya kaya aya iku atuh iki mah pan bawa abdi lah itu bisa tuh bisa tuh itu akhirnya bisa sih kaya itu bisa tuh geus tuh bisa karana cenah ayo segera balik ulah sok halalaga ye ati lu ieu mah moal cek kuasa teh geura itu geura balik lah di jalan tuh percaya aing mah sanajan geus aya di ngalalaga tuan saya masuk Garut teh barang datang ka imah aya keur kieu mah jeh isi saya anak emak tas di mana tas di laut paeh mah ayo saya hirup gua lagi teu arti gua jadi hirup deui gua ieu Masya Allah ditangkep ku mana luar biasa tuh asa ngimpinya bebeja ka tuan saya kuba ayah geus aya mah geus balik ka ditu lain kitu eta tuan ku bisa aya deui abdi mah hayang yang geus ulah hayang nyaho sia mah waduh atuh moal ka harti geus eta mah ka kawasan Allah geus aya bae geus atuh tinggal tuan saya ngajungkel ka Gusti Allah artina Gusti si masih keneh resep henteu ka abdi lamun abdi boga kasalahan naon ieu Gusti sampaikeun ka eta lambat amat ngahirupeun jelema kali naon kasalahan abdi deuleu denge ambe rasa atau mungkin tina sare atau mungkin aya kanikmatan duniawi nu ku abdi dinikmati atau mungkin naon pikiran-pikiran abdi anu kaluar saeutik berhentina inget ka Gusti coba pangnegorkeun naon tetep nyana ceurik can dibere jawaban nyana ngajungkal sujud ka Gusti kasalahan naon sampaikeun ka lambat tilu balik eta izin abdi ya Allah ya Rabbi wali Allah datang ke kos itu urang lamun ngadengekeun karomah-karomahna okos lalagan okos pohara mantak jelema nu teu percaya moal nyokos kitu hese teu percaya sebenarnya mah jakaromah teh atuh dihandapeun mukjizat kanjeng Nabi kadeuleu ku Abu Jahal itu aya ditutupan teh kadeuleu sarua bae urang kumaha istimewana leuwih ti istimewa hese nyaritakeunana tuh jatuh bulan teh kapan datang ka kanjeng Nabi belah dua maca syahadat nu hiji asup ka dieu nu hiji asup ka dieu kaluar deui ngahiji deui sujud ka kanjeng Nabi naik deui ka luhur bulan tan kadeuleu ku Abu Jahal tapi tetep bae oh sihir tah mah deuk kurang kumaha deui tetep bae sihir komo ieu karomah atuh kadeuleu ku Muhammadiyah jadi bukakan pintu mata hatena mah tuh hese bae geus sudah dilawan mun aya Muhammadiyah ngomong soekeun sumutna pan ieu karomah ieu soek tak karomah tah praksi bebeneran deh kos kituna ini bisa joken enti tak kuki uci cenah ai gatempuhan aduh hese itu percaya ya sudah pikiran batut urang bae percayakeun ka Allah percayakan ke Kangjeng Rasulullah percayakan ke wali-wali Allah jangan keselamatan orang beres jaloba jasa ke rumah Tuhan Syaikhul Qadir mana tidinya malaikat turun malaikat bejakan gitu sakumaha mistina ya bejakan turun malaikat tek naon malaikat di alam nu itu lain aduh harapan kos kieu we selamat datang malaikat iya dari mana aja kamu udah lama gak ketemu ini waduh dari Kronjo ya lain kos gitu siapa nggak bayangkeun teh kos gitu lain ima di alam nu itu ya alam zahir asup urang ke alam batin asup kasir gaib ngaranna leng kapanggihna di ditu awakna di dieu ai hatena mah di Cikupa di Masaruti eta gaib-gaib blon mah nah ieu mah asup teng
kaditu ka Gusti Allah. Kumaha moal kaharti ku urang mah kahartina model tadi urangna di jero masjid di luhureun sajadah ai hate urangna di mall eta kan kaharti teh Gusti ya kaharti jatuh mah aing pagawean aing jangan kos gitu atuh eta lengan nyaba ka mana pan teh datang atuh jelema mah di Cikupa di luhur sajadah bagus di sajadahna kunaon aya hatena di Bandung eta nyaba ka ditu cak Allah salat sih kos kieu amat sih salat sia keur di harapan ku aing hate sia ka mana nah eta ngaranna nyaba da ieu mah diolah ruh teh ya diolah batin teh ruh saenggeus diolah bisa keluar trek bisa ngobrol urang jeung urang aya 2 aya 3 aya 4 aya 5 mendekeun Tuan Sabdu Qadir pernah buka 40 jelema di ditu aya di ditu aya di ditu aya di ditu aya aing bungah jasa kehadiran ku Tuan Syekh iraha tadi magrib ye di aing ye di aing 40 ngaku kabeh puyang kabeh ieu mana nu bener urang lamun bisa kitu pake nyandung urang mah nu ieu kanu ngoran ieu kanu kolot ya enggak cumpon kabeh sia mah kadinya bae sepikiran ada tuh ya Allah ya Rabb agihan ke malaikat di alam itu si gade boleh cara tadi sasalaman pelukan waduh udah lama bener gimana transaksi ini kita malaikat transaksi segala pabrik segala naon nya nama anti dunia geus kapanggihna urang jeung pan malaikat mah lain lalaki lain awewe malaikat mah teu beuki dahar teu beuki nginum malaikat mah tara jima tara sare malaikat urang ge mun geus bisa kos malaikat bisa kapanggih jeung malaikat Kangjeng Nabi mah kok henteu kikituan ge kapanggih aduh leuwih luhur Kangjeng Nabi mah lantaran Kangjeng Nabi mah tina nur didamelna Tuan Abdul Qadir mah biasa cara urang nu mantap keur kumaha bae Kangjeng Nabi mah kadatangan malaikat Jibril teh di masjid di imah di jalan leuwih pohara Kangjeng Nabi mah henteu kudu make tadarrut cara Tuan Abdul Qadir iraha bae malaikat diinstruksikeun datang Tuan Abdul Qadir mah kudu melalui nyulusup heula ka alam itu jauh Tuan Abdul Qadir jeung Kangjeng Nabi mah pak datang keur iraha bae keur kumaha bae bahkan nu kaberenehan keur meujeuhna malaikat Jibril datang aya urang dinya kadeu dak barang geus beres gitu naon malaikat Jibril adu hareup ngadu dengkul karos ku sahabat Abdullah eta tadi saha malaikat Jibril bah tuh lain kita tadi bebeja bah kasep amat jeung seungit amat eta malaikat Jibril katingali tah ku Abdullah bin Umar mah ai ku ente bapak gon moal tetap ente mah jameureunan matana kahalangan ku sinden dumal bisa tuh mun sinden dijauh ge kadul oh tuh wih mantap jasa nu mana baju beureum eta emang mata sinden mah kos gitu Ariatu Abdullah bin Umar mah tuh mata itu mata malaikat atuh kadeu ya Allah bahkan Siti Aisyah mah dihatur salaman ku malaikat Jibril Aisyah Jibril atur salam alaikalissalam bangun teu bungaheun teh biasa bae barang menang saminggu mah Aisyah ulang Allah atur salam kakarak aduh pohara jas dihatur salaman ku Allah ente ente mah diatur salam ku calopan duit ke bawah ku ente Masya Allah tuh ya malaikat datang ke Tuan Syekh begitu datang hampura cek malaikat kula diinstruksikan ku Gusti Allah bahwa waktu keur ngadoa pertama kula diinstruksikan ku Gusti Allah titah neangan daging-daging nu geus didahar ku lauk-lauk idinya dikerahkeun seluruh malaikat teh kapanggih kabeh doa kadua eta teh kakarak keur dihiji-hijikeun doa katilu kakarak nyokot roh diasupkeun deui bari dibawa ka imah oh kitu cek Tuhan saya tuh kitu jana sujud deui ka Gusti Allah Gusti Bapan Maha Kawasa kok make kikituanan
eta wali geus kainja doa kos kitu nya atuh bacak naon Gusti teu kudu make malaikat atuh langsung bae sih jijeunan Gusti kabeh ge atuh tinggal jadi geus kitu kumaha sih pan Gusti mah subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi terjauh pan karituna kun fayakun kok bisa kos kitu sih cek Gusti Allah tetep Abdul Qadir kula deuk ngawujudkeun naon bae tetep kudu make wasilah aya nu henteu ge ngan eta dirahasiakeun Abdul Qadir nya tetep kudu make syariat dan mantap urang ge sarua bae sagede Tuhan Syekh ge nuntut ka Gusti Allahna tetep make syariat ngadamal bumi langit pagi teh saminggu Gusti Allah padahal mah babarieun Gusti Allah mah tapi khalaqas samawati wal ardi fi sittati ayamin tsumma stawa 'alal 'arsy genep poe kan penting sittati ayamin tsumma stawa 'alal 'arsy tah atuh bisa teh Gusti Allah kun jadi tapi kan teu kitu tetep aya perwakilan tukang nyebut nyawa Israil tukang mawa wahyu jeung karomah Jibril tukang gitu ngahujankeun malaikat Israfil dan lain-lain sebagainya aing geus ngabogaan wakil oh hampura atuh Gusti abdi sogol ka Gusti jeung Abdul Qadir ieu mah abdi mah hayang nyaho bae segala rupa gengan hampura tetep nya lagi hahampuran Gusti sogol tak itulah wali Allah subhanahu wa ta'ala lain lalaga karomah Tuhan semun kurang dibaca ti hiji kadua katilu kaopat keur mantap muringkak bulu karomah satu ketika Tuhan Syekh teh eueuh di imah di majlis teu aya di masjid teu aya di tareangan ternyata nyana aya di Bangawan Tigris nyana keur kieu bae di Irak di luhureun sajadah ditongton ku jelema loba sugan teh keur naon di luhureun cai kieu ternyata lauk seluruh lauk berbagai jenis lauk daratan ngusapan dampal leungeun Tuhan Syekh kabeh nyanana kieu bae jutaan lauk geus berbagai jenis lauk geus beres langsung Tuhan Syekh indit di kabeh ditaros ai tadi naon kula diondang ku murid kaula di laut cekna hayang sasalaman jasa sakali besa umur hirup mantap kula ieu naon kitu ngaranna ngaluangkeun waktu di sasalamanan ku lauk waingan jutaan lauk tabah teu eureun terus sing beletik ka dieu lamun urang mawa jaring urang makanya lauk mantep jasa ye urang watung guys mantap birak lauk guys sebab dek diganggu ku urang mah ikutan saya mah tuh lauk narurut mau nurut kabeh aya waliullah naik maung bae ka mamana naik maung bae ka mamana ngan maung mapan kudu dibere daging mantak asa datang ka di daerah ka muridna pangnangankeun daging dek sapitah dek embetah pangnangankeun kitu bae selalu akhirna nyana nyaba ka Tuan Syekh begitu nyaba ka Tuan Syekh datang tadi maung pae begitu di dieu maung pae langsung sujud eta wali ka Tuan Syekh hampura sebab naon mantak maung pae ieu boga rasa takabur jeung Tuan Syekh mah luhuran aing lantaran aing mah ka mamana ge naek maung nya nama teu kadengekeun naek maung nu mantak eueuhna naonan Tuan Syekh mah lah sampai coba ku aing deuk didatangan kos kumaha sih teh Tuan Syekh yeuh barang datang karinya turun kek pae ceriknya cek Tuan Syekh teh ieu deuk dipaehan terus apa hirup deui ampura cenah kula kasobogan kula kajahoan ieu mah terserangan kula bawakeun balikna jauh hirupkeun deui we hirupkeun deui tawadukeun hate kakarak tawadu percaya jasa bahwa eueuh di wali di dunia pangluhurna iwal ti anjeun
adalah mau nguski wah atuh ulah kitu ceh mau ulah hajuk wari mah bangun buringas kitu kula pae tawadukeun deui makin tawadu mau bisa ditumpahkan deui entek sok geura tawadukeun ku urang hate urang haji urang ka Taman Safari hayangnya turun urang di mobil selamun urang nu bisa naikkan nyana atau nyana nu bisa ngegel urang asana nyana oh Masya Allah Buyut Badzur naik mau Syekh Asnawi naik mau Syekh Maghribi naik mau para wali naik mau Masya Allah ayo urang boro-boro naik mau naikkan pemajikan ge marah dauta pemajikan boro-boro mau pemajikan ge deung jangkrem pemajikan sekurang atuh siap mau meureun dia aduh ya Allah ya Rabb aduh tidak tunduk ke pemajikan Allah takdir ya Bang Haji pelaksanaan ya Bang Haji letak di pending ya masalah ya Bang letak di roti ayah kepastian naona ina urusan Torop Zaid ngarusak karena salah saiji anggota Ki Umar nu dirusak teh lain sukuna sakadar ping-pingna ta eta syarat bayar diat dalat tablugopi diatana salat tablugo diatana sin asal ulah datang ka diat awak-awakan bae lamun diat anu geus katangtuan mah geus bubuk ieu mah du cantang tuh na ieu mah kuduna dikakodikeun ka hakim bayar torogna bayar kerugianana sabaraha duit tergantung hakim wa yuqawamu jeung direga-rega badan dimalihi sabada ngemuna engke eta anu dirusak ping-ping misalna engke kapan ditangani atawa teu ditangani keur ditangani bae ku dokter ku medis nah ieu datang ka sabaraha keur teu ditangani berarti kan jadi ngemu tah ieu sabada indimal marambat atawa henteu sih artina marambat teh ka mana ieu bakal ngepekna nah ieu diperhitungkeun ilam yakun nafsun maka lamun taya kekurangan ubiro akrabun aksini lal indimal rekenlah nupang deketna kurang kana indimal wakila cek sagal mayu qadiru qadin bitihadi itihadlah hakim atau qadi kudu sakumaha eta kerugianana wakila lagur mah cek sagal teu aya kudu teu aya tempuhan wal jarul muqaddar ari jarul muqaddar geus kaliwat dihandap aya mudihah dan tatu-tatu anu lainna anu dituturkeun terus kadena tatu sin dan lain sebagainya wa ma la yuqaddaru wallahu